zinah nukuduna diranjam ternyata diantep, nukuduna dihat ternyata diantep, nu mabok nukuduna dihat ternyata diantep, nu maling nukuduna dipotong leungeunna ternyata diantep, ngantep nak jelema-jelema nu salah disejajarkeun jeung nu bener ieu bakal dikenakeun siksa ku Gusti Allah. Masyaallah ngeri. Mantak lamun eueuh budak leutik anu ngek-ngekan tengah peuting, aki-aki anu hudang ti peuting, jelema anu hudang ti peuting ikhlas zikir ka Gusti Allah. Wallahu a'lam. Masyaallah masih kene aya anu dihormati jeung dihargai ku Gusti Allah orok cerik tengah peuting. Orok mapan aya dosa ku Allah teu dicerikeun mah tuh bisa bae, tapi kan cerik ngear jam 1 jam 2 makna juhudang terus makna ngayeng-ngayeng orok. Oh halala muharraman bil ijma' tawa jelema ngucapkeun kana hiji pagawean nu haram diucapkeun halal, ngahalalkeun perkara nu diharamkeun ku syara secara ijma'. Zina teh geus arapal sarerea, hukumna adalah haram. Muhson kudu diranjam datang ka pae. Lamun goer muhson dijilid 100 jilidah. Oh, lamun diterapkeun di Indonesia asana saparo paraeh jarang. Saparo paraeh wae pokona. Zina teh diharamkeun ku Gusti Allah lantaran bakal ngacak-ngacak turunan. Teu puguh ieu bakalna bin saha. Borosot anak ka alam dunia teh teu puguh bina. Lantaran tatadina Salome. Satu lobang rame-rame. Supaya ngajelaskeun tentang turunan ulah acak-acakan, maka diharamkeunlah ku Gusti Allah zina. Wari nyana teu puguh teu karung ngahalalkeun zina. Lah kiai ngomong segala haram segala naon, wow barang ngeunah diharam-haram. Eta ngahalalkeun zina. Geus kudu maca 2 kalimat syahadat. Masyaallah. Aya nu zina teh timbul tina cinta, aya nu zina teh timbul tina jual beli. Baheula mah di Jakarta di Keramat Tunggak. Woi, tah mah geus terkenal. Basmi di Keramat Tunggak lompat ku ari ka kawasan Pasar Kemis. Beki deukeut ku ari. Masyaallah, cabang-cabangna loba di Citra aya. Unggal perumahan ayangan di perumahan Puri di Cilongok doang. Alhamdulillah bersih sama didinya lantaran gerak kabehat. Polsek gerak dan Ramil gerak, Koramil gerak, kabeh toko pas kontak di dieu aya ge nu kapanggih 1 2 3 4 5 6 7. Teu beres. Masyaallah karim ya perzinahan.
orang lamun nyaritakeun budak sekolah guari di Yogyakarta geus 80% parawana. Lamun baheula hanya di Jakarta jeung di Bandung doang. Lantaran di Jogja mah masih kajaga kuari, mah geus teu kajaga. Hai di Tangerang geus leuwih belah ditu. Belah ditu di Tangerang, Masya Allah, batak satu sisi negara ngabutuhkeun jelema pinter, sedangkan pinter kudu sakola, sementara kabar-kabar di sekolah seperti itu orang serba salah. Kos gitulah ieu mah teu rek nyaritakeun kumaha nu jelas jelema ngahalalkeun zina murtad. Atawa ngahalalkeun minuman keras, khamr, bir kunyana dihalalkeun, menzen kunyana dihalalkeun, vodka kunyana dihalalkeun jeung berbagai minuman anu osok ngaweureukkeun, ngaleungitkeun kana itu pikiran ngalengitkeun kana akal kunyana dihalalkeun. Ieu geus bae murtad. Ya Allah, ya nginum mah nginum bae ai sararia beuki malos tah cenah ku kieu jadi menangkeun kan. Los ai sia barareuki mah hai jawara hai pemuda. Tapi ai datang ka ngahalal ke maula. Ketinggal tungguan bae di akhirat bakal kumaha. Bahkan urang kuari di dunia kene salah ngahukuman Allah nu bakal ngahukuman. Urang ngakurkeun nu salah jeung nu bener di negara. Nu zinah nu kuduna dihad atawa diranjam, nu maling nu kuduna dihad dipotong, anu minuman nu kuduna dihad ternyata diantepkeun di negara, ngantepkeun karena hukum-hukum nu geus jelas dina Al-Qur'anul Karim bakal dibere mamala ku Gusti Allah. Entak urang sieun ieu ngarantepna kana hukum teh bakal didatangkeun mamala ku Gusti Allah, ya nek siksa. Jadi lamun kuari itu sih katanya tsunami siksa ya apa cobaan boloon sama budak. Kos kitu ditanyakeun, hulu sia pantaukeun habek. Goblok mah kita tanya. Geus tugu siksa eta teh nu kos karar itu teh jang itibar urang tah lantaran di Indonesia teu kudu neangan jauh-jauh salah ngahukuman atau henteu dihukum. Anu zinah nu kuduna diranjam ternyata diantep, nu kuduna dihad ternyata diantep, nu mabok nu kuduna dihad ternyata diantep, nu maling nu kuduna dipotong leungeunna ternyata diantep. Ngantepna jelema-jelema nu salah disejajarkeun jeung nu bener, ieu bakal dikenakeun siksa ku Gusti Allah. Masya Allah, ngeri. Mantak lamun eueuh budak leutik anu ngek-ngekan tengah peuting, eueuh aki-aki anu hudang ti peuting, eueuh jelema anu hudang ti peuting ikhlas zikir ka Gusti Allah. Wallahu a'lam. Masya Allah, masih kene aya anu dihormati jeung dihargai ku Gusti Allah. Orok cerik tengah peuting, orok mapan can aya dosa ku Allah teh dicerikeun mah tuh bisa bae, tapi kan cerik ngear jam 1 jam 2 makna juhudang, terus mana ngayeng-ngayeng orok, terus bapana ge milu udang duanana bapana mah luhur handap udang. Eta teh sakadar hudang gitu mah teu beres. Bapana kan hudang terus kacai
salat kan kahudangkeun ku orok lain sacerik-cerik ngeor datang ka tatanggana ke kaganggu goblok-goblogan tatanggana sial teh orok aing itu bisa berarti kaganggu ku orok padahal bacak malaikat nu sial es bae eta teh nang Gusti Allah gahudangkeun supaya sia hudang geus hudang sial-sialan. Masya Allah kuduna alhamdulillah orok saya teh budak bisa ngahudangkeun aing alhamdulillah. Aturan aing teu tahajud jadi tahajud anu lempeng makan ngos itu. Ngan eueuh nu kitu pan sararial jasa aing teu bisa hees keur peuting. Masyaallah tah. Eta orok lain sambaraga. Orok ahli Allah mah ti peuting ti loges ngear ceurik. Ngahudangkeun sekitarna. Ya aki-aki jeung nini udang ti peuting eta ge sarua. Teu kuatna ki hayang ki kababayan di jalan malah mah. Can datang ka tempat cai geus kieu wer. Lain ngisang balik deui. Lah geus sagala teh kumaha isuk bae. Tah mah siksaeun aki-aki kos kitu mah. Aduh, jaga aki-aki geus kolot geus dol berarti lah. Langsung nyana mandi udang. Alhamdulillah berarti kiih mawa bahagia ieu kiih cakna. Baheula mah keur tilok hayang kiih, tilok udang ti peuting barang hayang kiih bae udang ti peuting cakna nuhun. Kiih tahajud tuh. Jadi eta teh teguran ti Gusti Allah hayang kiih teu kuat teh teguran. Sebab keur ngorana tilok udang peuting. Urang mah juga reget bae aing cenah tunggal peuting bari mah geus kiih bae. Duh cenah kudu kumampu gue eta teh dihudangkeun ku kiih. Malah mah waliullah mah aya nu teu hudang-hudang di peuting teh kumaha carana hayang hudang bebeja ka guruna. Mama hampura ceuk geus kula ieu teu daek hudang aya ti peuting. Nginum loba sia. Tegardi tadi nama pancena ulah loba nginum tapi ieu mah teu nginum. Beakeun saleter deuk es. Kulantaran basar lalagaan balik deui jangan kebeunang sabulan ka dinya ampura mama ye kula mah hayang hudang ti peuting kabita jasa tapi teu daek hudang. Nginum nu loba. Sia mah cek aing nginum. Sakali dua kali katilu kali kita nginum lok bener. Barang peuting teh jam can kaburu jam 1 jam 12 geus udang. Oh mondoyo teh kieu. Tah jadi jelema anu teh hudang ti peuting nu loba coba ge nginumna. Tong ngadahar sambal nu loba. Wah tah mah geus pokona mal kaburu wudu. Mancer ti hareup ti tukang ujar. Atawa ngahalalkeun barang haram kos zina kos minum sajeng atawa ngahalalkeun pajak teh barang haram lawi taqada haqiyatal muksi jelema ngahalalkeun pajak. Eta teh geus pokona murtad. Cokotan mah cokotan bae ku RT ku lurah los pajak tapi ulah ditekadkeun halal. Ai beuki menyana ka pajak. Bupati terus nya nama gupak dipajak gupak cenah. Kos kebodongkol nya nama geus gupak. Ih, mantak cekula ge saha bupati nu bisa khusus salatna tadi dia kakara ka Jawa. Kamari ieu mah so amat cenah Ki Uci so jasa teh mah cenah ngomong ieu atuh aing mah wayah so mah so bae ieu. Ngan mendasar aing mah sona. Sakieu kiai dijagaan bae ge barang daharna ieu ti saha ieu ti mana maksudna ditanya kitu teh beusi aya nu salah hayang bener lurus ka Gusti Allah tetep khusus hese bae. Hese beta khusus teh lain hese deh hese jasa. Ngan rada deres bae aya disejak mah khusus teh disejak, geus kulantaran disejak atuh dijaga. Mata dijaga, ceuli dijaga dan rada deres sok aya ner-neran mah saeutik.
Ai kos kitu mah da bupati mana nu khusus salatna ya tangkepeun kabeh bupati mah tangkepeun lamun urang nyaritakeun Fikri ditangkep Bupati Garut kan kiai teh eta teh kiai atuh kiai salah mah tangkep bae Bupati Bogor teh wow eta teh kiai sakarang ngaranna Bupati Bogor tuh pan siapa nyaho aja sempat babaturan sia kan atuh baik didengekeun we atuh ge nyaho eta teh kan kiai Rahmat Yasin teh masyaallah lamun menteri agama atau talar Quran berbagai menteri-menteri talar Quran bisa maca kitab ditangkap eta teh nah cak bupati nu sejen tuh salah makan ditangkap can kagiliran doang can kagiliran cak kabeh salah nu nyahoeun karena tata cara politik salah urang mah lantaran bodoh teu nganggap salah kan ka bupati sabaraha pendapatan di Tangerang sabaraha pendapatan di Serang jangan gaji PNS sabaraha jang pembangunan sabaraha emang tadi hitung gitu ku rakyat je warangsan kan ngitung nyaho urang getet sekian persen jang PNS sekian persen jang pembangunan aya teh sakitu persen deh ka mana oh berarti kan teu ditangkep teh can kagiliran doang sabenerna mah urang doakeun mudah-mudahan ulah kagiliran tuh sia mendek jore bae kan geus kanyahoan ku aing lamun atut ditangkep lantaran kasus loba jasa atuh gubernur nu sejen ge sabenerna mah akur ngan kagiliran doang emang kumaha gitu mantak jeung Gus Dur teh dirapin ini negara kita nih 20 tahun dari kasus KKN belum selesai cekna tidak akan selesai saking non gitu lapis wah itulah laga nah ieu mah keur carita sabodohnya na ieu bara reuki mah jangke ge bakal kapanggih jeung Gusti Allah anu dunia ieu nangieun Allah anu Allah teh ngatur make ayat suci Al-Qur'anul Karim hajujana teu make kana aturan Al-Qur'anul Karim pek teh hiji urang mah sakadar rakyat diatur ku nyararana nanya nu nyieun pek ai bara reuki mah heuge ngan pajak mah tetep haram ketika nyana dahar dipajak inum dipajak meuli kendaraan dipajak ngebangun dipajak sek teuing asal ulah ngahalalkeun ketika ngahalalkeun pajak jadi disate engke nyana di akhirat dibelem dibulak balik kerecek saeta bupati saeta gubernur saeta bu tama RI 1 kerecek ai Ahok mah atuh emangnya nama teu jadi gubernur ge ngerecek ternyata makan kafir iya sing hade tah ya hartina urusanana emang eta mah geus diplot ku negara pendapatan sekian dan sekian emang geus kudu kitu di negara demokrasi mah nya bahkan ditingkatkeun deui pajak teh pajak bangunan ge make pajak engke mah urangna ge dipajak urangna bakal dipajak garak-garak datang ka pager kemudian alat rumah tangga gelas segala sendok segala bakal dipajak engke hirup urang bakal dipajak geus nyana darek mah gupak dipajak pek baik ye nu mantap jarang mantan lurah haju balalener ibadahna jarang mantan camat ieu mah keur carita mantan bae nu bener haji ibadahna jarang kunaon eta bensin kan itu bensin geus menyatu jeung awak kecuali illa man tadarakahur rahmatu anu disusul ku rahmat Allah lain deui tamat meureun tadina loba sedekah dedeuheun Allah biasana kana loba sedekah Allah nyusul ku rahmatna abi ngaran-ngaran aju pelit mah ai hererese jasa ieu nu mentak pantes posa goblok-goblokna dagang aya nu halalan sabener-benerna pamarentah nu halalan deui kumaha coba eta deui kumaha eta ieu mah urang ulah bebeja ka batu urang bae maksudna ieu urang mah ieu nu ngaji bae ulah bebeja ka sasa ulah teh fitnah kan emang kos kieu mah ulah
cek PNS saya mau ngaji deh minggu harus anu nih tahan ngaji los ya ngaji jengki Golkar baik jengki Golkar emang gupak sarua baik gupaknya na gede mentanya naga memantak ayah hak sebenarnya nama kiai teh di pemerintah lamun kula sok jaritakeun sing hade ulah sok kaduit ngadahar duit di pemerintah aya nu ka kula ngomong kiai eta aya hakna di pemerintah cek Imam Ghazali ge teu dijawab ku kula teu dijawab emang aing teu nyaho nyawan aing atuh jeung sia mah cak hate kan teu dijawab teu aya hak wae kula paling seuri geus teu naon sebab beuki berarti kan lain dek nanyakeun hukumna kos kitu mah beuki atuh elos emang kakula ngerad aya ulah sok sambarangan cenah kiai ngomong duh dina kitab Ihya dina kitab anu Imam Ghazali ngameurangkeun aya hak kiai di pamarentah oh sakitu doang maca kitabna atuh sing beuki bae teh kiai geus pamarentah nu mana anu Imam Ghazali ngameunangkeun jeung kiai lantaran memperjuangkan agama ngabogaan hak mufti di ditu nama mufti teh ngabogaan hak qadi ngabogaan hak di pamarentah lantaran nyana ngembangkeun agama pamarentah nu mana taliti heula atuh nu pendapatanna ti mana taliti heula atuh masyaallah karim atuh ai pamarentahanna kos urang mah nu tina pajak saha kiaina nu ngameunangkeun mun Imam Ghazali nyahoeun bahwa eta teh tina pajak boro-boro deuk ngameunangkeun Imam Ghazali moal ngomong malah murikak bulu kieu mah Imam Ghazali ya pas Imam Ghazali geus moal ngajawab suka kitu ka ditu sia mah ahli neraka sia ka ditu iya teu dijawab ku kula ge sebab aya hak kiai di pamarentah saha nu ngaweukeun pamerintahan mana sebab kokocoranana di mana nah lawiya taqada munekadkeun jelema haqiyatal muksi boga sifat hak tindak pajak sedengkeun pajak eta haram nyana ngahalalkeun kana barang haram murtad ih mantap kiai bagus jasa ieu mah keur carita kiai bae aja nu lain kiai mah tagung ka neraka maksudna mah kiai behelanan aju nyana ngansongkeun proposal nyokot aju ngada tata dina bagus jasa ilmu ngeunaheun didengekeunana nyanana ibadahna bangun bagus ilmu aya di nyana gagah aya di nyana harisma aya di nyana dek ngadahar duit pamarentah dibere embung ngadengekeunana aneh disapekeran jelema dulur pada maghrib urang ngaji ieu sing hadaya lantaran urang mun teu ngaji mah engkena urang teu nyaho beneran aki-aki nu ngaberitakeun di masjid dolo ayo urang ngaji bari batuk-batuk teh kitu tah set masyarakat sanu magana kiai anu embung lah ieu mah kajen teu ngaji jakeun hate teh kudu ngomong kos kitu sebab naon nyaho aing nyana ngalaglegan duit masa duit pamarentah teu hayangeun kercan jadi mui jelema hebat jasa diderengekeun ku jelema bareng jadi mui mana kiai mui nu didengekeun ku masyarakat mana malah kercan terjun di partai kiai hebat jasa barang terjun di partai aya eueuh nu ngadengekeun aya cenah kiai sabaraha urang 20 teh loba jasa ngan jeung tiang masjid da sabaraha 18 duaan berarti ngaji teu daek ilmu aya di nyana hebat aya di nyana mun bahkul masail pangmeunanganna panghebatna tapi teu aji jeung masyarakat dibere embung kunaon bensin nu kaluar ti nyana bakal kotor kercan jadi yayasan mah nyana teh masyaallah didarengekeun ku jelema aja pinter nahuna pinter bilagahna pinter hadis barang boga yayasan kunaon dibere embung jelema tanyakeun lain di Tangerang bae lain di Serang lain di Pandeglang di Jawa sarua bae di Garut aya hiji jelema hebat moal dicaritakeun kiaina ih lain lalagaan tah hebat jasa sup jangan nyieun yayasan arembungeun ngaji arembungeun datang ka marahnya ka masyarakat aing keneh cak cenah jelemana nu keur ieu jeung kuari teh indah ngagelok aya bae santri di dinya karake kaluar ti pondok pesantren leh make samping lagi teu lempeng-lempeng ajan
mana gitu kilo mati dinya Kyai eta kilo makan ngaji biasa kota-kota kunaon atuh jelema parindah ka ditu diulah-ulah kok yana ulah sok ka dieu cenah ka ditu tetep bae pindah teu bisa tah urusan Allah tah kos kitu mah lain kudu haju benduk ka eta santri benduan awak urang introspeksi muhasabah tanyakeun ka diri urang sok geura memeleh nafsu urang kuduna kieu betah ta salat teh awak jasa benerna masih teh bisa ngaji teh titipan ti Gusti Allah kamari ieu mah jarame sia teh ngaji maksudna hayang lain hayang rame tapi kamangpaatanna be ku batur dimangpaatkeun tapi ieu kuari haju aran teu malah pindah ka dari itu nah berarti awak sia nu goblok nu tolol digantung sia ku aing aya naon ieu sia coba aya naonan terus ku urang diwarah nafsu urang oh sia lantaran dedeketan jeung pamarentah emang lah ulah peng bae dedeketan jeung pamarentah mah dalam rangka memperjuangkeun negara bangsa jeung agama tapi ketika hayang kana duitna dunyana ieu nu cilakaan jadi urang dedeketan jeung bupati atuh mangga bae kos kula atuh biasa jeung bupati wau jeung gubernur wau jeung menteri ge tuh wau ya tuh masalah ngan ketika dibere duit keula cek ulang teh bar duit sia rek mere gede leutik siapa pajar bener bae kan tuh siapa tolol sih sabaraha urang nu ditolagon teh wau mah terus berjuang ayo ngariung diondang ku nya pek bae kula emang tilok diondang gitu ku pemerintah doa sok datang atuh datang ka ditu biasa ngan datang ka ditu na teu dahar henteu kalau teu dahar kajen diberkatan bae siapa pajar bener bae kan tuh atuh teh waleh datang ka ditu teh deuk dahar lantaran nyana manusia aing manusia nyana butuheun baca kulhu kula biru palak bidan ngariung ayo ngariung ngakomunikahkeun mah tuh ieu mah emang tugas di Gusti Allah keur carita aya waktu mah tuh hayu ngan ketika dibere duit henteu embo aja dibere cokot-cokot mah cokot bae aja jang satu itu rahasia negara tuh maksud ulah di dahar henteu Allah maha uninya teu pernah kayak heula kudu ngadahar duit pajak abah ibarat caritakeun abahnya sia lamun bere duit ku pengusaha ku pedagang kajunting ambalayah dagangna teu bagus eueuh masalah sebab anu halalan anggap nu kasihan nu halalna kan kaharti tak kurang tapi lamun dibere ku pemerintah cokot teh awas ya mun didahar karasa ku sia moal manfaat jeung moal ngeunaheun ibadah sia eta mah wasiat teh kos kitu mah mantak henteu wae kata ka kuari ih dibere batu ditarima bae bagikeun nu dibagikeun atuh sopo nyan mah teu husu ge urusannya na ieu teh waktu tak dibikeun ka Haji Pendi teh khususnya mah teh beleteran cenah kos gitu. Cenah atuh berarti racun sabar nu geus kitu mah kudu diracun ieu lah. Nah, halala muharraman sekedar supaya nyaho bae. Ngabe urang lempeng sebab urang deuk bapanggih jeung Allah pan. Pek bae teh mah urusanna urang digaji aduh ieu sebenarnya kurang bagus. Atuh mah di perusahaan, digawe di perusahaan halal tambah kos gitu mah. Tapi lamun eta pajak mah sing hade ulah ditekadkeun halal sakitu bungkul ulah ditekadkeun halal. Lamun ditekadkeun halal halala muharraman bil ijma' atuh geus murtad. Hese di negara model urang mah tuh hese. Mantap. Mantan pemerintah jarang nu lempeng lamun tatadina nyana kurang ngaji. Malai gede dibawa ngaji mah. Malai bupati malai ngaji dengan berbagai alasan sibuklah dan lain-lain kadaharan ngahijab embungeun
jeung bungeun kasunggang kasinggung banyak nama bungeun sebabna makanan hayangna terjalan ka luhur bae terjalan ka nu teh eta teh kan kos kitu teh ya ngajauhan ka Allah urang malah aing mah dicarekeun tanan ku kiai ngaji bae kan hebat tong kos itu mah teh ngaku berarti nya lah aing geus kajengan mal deket dong jeung bupati bae teu kadeuleun jeung kana aing mah ngajina di handapeun tanggal Ambon bae masalah geus budak beldug kan memperbaiki setik jauh kan dekat Allah orang hanya mampir doang keluar Masya Allah mampir haju nyilakakeun di akhirat na'udzubillah min dalik wa min dalik mampir doang datang ke cilaka engke ulah mantak sabara urang anu calon bupati nu bisa makukula dinasehatan diomong disindiran orang rangka sarita datang geus meeting segala di nelayan setik mah dibere kitu caritaan akhirat kitu jadi deui poho urang mana teh teu jadi tuh kitu usaha bae tangka ngan lamun usaha gawehan nu nyekel nagara cenah kieu deuk kumaha wallah mah kitu nya honta mah moal aya ieu datang ka ditinggalkeun mah negara moal ka jadi kumaha gitu ieu dek memperbaiki diri bakal kapagi jeung Allah atuh engke mun ditanya ku Allah aing kumaha tan nu mikiran nu kos karitu urang mah ieu engke teh pasti jasa sakedeung deui komo nu geus umurna leuwih ti 60 mata moal kebal deui jasa da mah kapanggih jasa tah mah kapanggih jasa teu meunang gok asal anu hideung ieu bae ieu bae nah engke kapanggih jeung Allah kan ditanya urang masyaallah tah ieu ulah datang ka ngahalalkeun barang haram aulafa wujuba mujma'ina li tawangana pikeun kana wajib wujub alih salat 5 waktu dina pikeun kunyana salah sahiji salat subuh misalna zuhur mah bener wajib asar bener wajib maghrib bener, isya bener, tapi subuh mah teu wajib tamah tekadkeun ulah ditekadkeun wajib henteu murtad atau sarakaat geus sarakaat subuh mah 2 rakaat maghrib 3 rakaat nah isya 4 rakaat ieu teu bagus sih isya 4 rakaat teh nah sebab kan urang teh tunduh waktu isya mah nu pas mah eta mah isya mah 2 rakaat atau 3 lah sarua jeung maghrib. Nah kurang dinapikeun eta sebenarnya lain 4 rakaat 2 rakaat nu 2 rakaat teh mah tamu ulah ditekankeun wajib eta mah teu jadi urang salat isya 2 rakaat ge cukup eta kos kitu teh eta nganapikeun nu mujma' alaih murtad teh masyaallah karim atawa ngawajibkeun nu lain wajib nambahan rakaat eta ge sarua bae nambahan rakaat ge sarua murtad ngawajibkeun puasa Syawal murtad puasa mah nu wajib ngan Ramadan doang di luar Ramadan mah sunah nah kuari bulan Syawal teh puasana teh ditekadkeun wajib ngawajibkeun puasa bulan Syawal eta teh murtad ulah pokona wajib sunah nu haram nu halal geus kitu bae urang masyaallah. Nah ieu ge urang gueri deuk menghadapi tanggal 1 haji tanggal 1 bulan haji teh iraha kiai setelah dihitung melalui hisab qat'i durusul falakiyah sarua jatuh pada hari Senin besok tanggal 1 na isu tapi lamun urang ngitung nyukom pemeris eta teh jatuhna teh poe Salasa
lamun terus seperti kieu NU geus teu nyekel Sulam Munairin, Muhammadiyah nyekelan Sulam Munairin, geus lain berpatokan kana ru'yat, kuari teh berpatokan kana kitab, bohong ka adik ngomong-ngomong ru'yat. Ja buktina ketika Sulam Munairin ru'yat nyana teu ngaru'yat. Nah kulantaran sakitu bakal aya perbedaan. Lamun pemerintah depag nyekelan gitu Happy Maris Yukom berarti nyana lebaranana poe Kemis. Lamun nu nyekelan Sulam berarti lebarana Rabu. Tapi anu indah ieu teh sportif. Andai kata engke penting ru'yat ulah ningali Sulam, ulah ningali Happy Maris Yukom, pokona ru'yat, talamun ru'yat kadeuleu ku ari iseket teh sore berarti geus bae menyatakeun tanggal 1 isuk. Namun wabehan lamun teu ahli-ahli ru'yat. Urang mah kajunting ru'yat ge moal kadeuleu. Urang mah lamun ru'yat kumaha dideulekeun. Oh iya aya 2 cekena. Masa bulan 2 heueuh. Eta mah dina dada golode cekena. Eta mah lain bulan, belon pepentil tah mah atuh. Wah, ieu ru'yat teu beres si lokos kieu we. Nah jadi kudu ahli da we tetep ngan selama ieu geus dinyatakeun teu harmonisna NU jeung Muhammadiyah bahkan di jero NU sorangan urang nyaksikeun keberadaan muktamar kamari dahsyat lain lalagaan ribut gede lain ribut leutik urang menyaritakeun teh lantaran urang kulturna tetep NU imah urang NU jadi urang teh prihatin jeung sedih. Kaayaan imah urang seperti kitu lain perwatakan NU. Maka urang tinggal sedihna ge sedihna deui. Eta nu disaksikeun hanya sekelumit asli udah mah pohara jasa. Bahkan mun kukula dicaritakeun ka jero-jerona bakal muringkak bulu. Muringkak bulu naga lain di pondok jeung nu handap-handap. Mata geus kudu dicaritakeun nyaho teu beresna beheulanan. Nah ieu mah kula masa kadar nyaritakeun kula mah tetep bae selama ieu mah deuk nyekelan ku kiai cekelan kiai nu baheula bae deuk nyekelan Sulam maka ngayakinkeun tanggal hijina tetep isuk henteu rek ngajak mah mangga duk milu mangga deuk teu ge masalah ke di akhirat besi kula ka sorga ulah marilu belos masih manusia bae. Bocahna kiai bener yakinkeun ka satu, yakin ya. Eta lo yakin. Ya yakin bakal ka surga. Boso amat iya tuh geus kitu bae boga kayakinan. Eta teh yakin udah kuat tuh. Hiji ana indozoni abdi bi cek Kanjeng Nabi hadis qudsi. Aing mah cek Allah kumaha sangkaan hamba sia hamba ka aing. Lamun hamba ngarasa deket aing, mun hamba ngarasa jauh, mun hamba ngarasa bakal selamat, mun hamba ngarasa moal selamat moal, antak kula mah boga kayakinan surga. Oh, cak Allah atuh geus bae ka surga teh heula. Nah, kitu bae saya. Nah, ieu mah keur carita hese kan keyakinan mah. Komo nu berat ka dieu ka ditu mah. Berat ke organisasi, berat ke negara, berat totalos sampai boga kabeng berat. Kula teu berat. Kula teu berat ke NU, teu berat ke Muhammadiyah, teu berat ke negara kula bae geus. Bae ke pamajikan we jeung anak deuk diajak. Si anak milu ya jeung aing mah isukan tanggal hijina lebaran berbo. Deuk hayu, deuk teu masalah. Sakena tuh deuk bae deuk. Jeung adik-adik kula deuk nanya, deuk milu, deuk. Henteu salah tadi. Moal kumaha. Paling ngirik naja we ka Jipen disrek milu. Moal ka ditu sinter ku aing sia. Saya kan itu. Teh ieu kelalagaan jadi kasih geus moal caritakeun panjang-panjang urusan gitu hisab qot'ina geus nyaraho kabeh jadi isuk tanggal 1 geus lamun isuk berarti Senin Selasa Rebo ngahenen karena sejerokan berarti. Senin Selasa Rebo lebaran Rebo berarti.
coba orang buktikan ke ja tinggal puasana di jero bulan haji aya tarwiyah jeung arfah tanggal 8 tarwiyah tanggal 9 arfah berarti tanggal 10 lebaran geus urang puasana 2 lamun nu endek bilu ka hisab qot'i sulam berarti tanggal 8 kenaon tah Senin, poe Senin, tanggal 9 Salasa, poe Rebona Lebaran. Lamun anu endek milih misal terjadi perbedaan, mudah-mudahan teh perbedaan misalnya anu nanggal kenana Salasa, berarti tanggal 8 poe Salasa, poe tanggal 9 Rebo, Lebaran poe Kemis. Spek geus jadi permasalahan jeung ulah dipermasalahkeun tah. Ya pemerintah ge di akhirat teu tanggung jawab ieu nya lagi boro-boro nanggung jawab batur. Uga aing ge cenah berat ti kumaha. Atuh geus kaya kira masyaallah hampang jadi hirup teh. Ngan anu hebat ba puasana ti tanggal hiji. Lamun urang puasa tanggal hiji cek Kangjeng Nabi nu diriwayatkeun ku Ibnu Abbas al-yaumul ladzi ghafarallahu fi Adam alaihi salam awal yaumin min dzilhijjah poe anu Allah ngampura ka Kangjeng Nabi Adam teh nyaeta awal poe bulan haji. Kangjeng Nabi Adam alaihi salam teh titah cicing di sorga kemudian aya larangan ulang ngadahar buah khuldi cek sakaol buah khuldi teh tafsiranna eta adalah buah zaitun. Nah ku Kangjeng Nabi Adam dijauhan setan ngagoda cak setan pangedah-ngedahna di sorga buah ieu. Jeung eta teh bahasa Gusti Allah maksudna ulah teh sebenarnya mah nitah. Kangjeng Nabi Adam kitu amat sih. Bahasa pangeran jeung bahasa urang mah makhluk kan beda cek eta. Atuh percaya bae ka kula atuh teu beu masalah. Sebab kula mah pa dihirup leuwih ti heula tibatan maneh dam. Cek iblis jadi geus jauh lu kaliku pangeran teh geus jauh ngomong kieu maksudna kieu ngomong kieu maksudna kieu ngomong kieu maksudna eta mah percaya bae atuh alhamdulillah teu percaya masalah teh mah teu rugi teu untung ulah mangan sakadar nganasehat wah bau ngomong ngeunaheun biasa tiis perasaan bangun ikhlas teh eta mah nasehat. Nah sakali dua kali tilu kali badam ti heula hirup teh geus ti heula. Ieu mah larangan teh lain masalah larangan ku ngeunah-ngeunahna. Jadi ieu teh dilarang. Dilarang teh lain sembarangan larangan. Eta teh maksudna mah nitah. Nitah ngan bahasana make bahasa ngalarang. Kitulah Gusti Allah ngaranna ge. Bener tah? Ye, coba bae. Diicip-icip ku Kangjeng Nabi Adam. Diicip-icip atuh langsung dicarekan ku Gusti Allah. Morosotlah ka dunia. Urang teh kuari ulah ngomong kieu gara-gara Kangjeng Nabi Adam doraga tungtung nama urang kuari aya di dunia baik mun baheula Kangjeng Nabi Adam teu doraga meureun urang di sorga beureunanan ulah kitu. Tetep bae kulantaran Kangjeng Nabi Adam teh maksiat baheula di sorga turun. Jadi kuari urang teh nuturkeun Kangjeng Nabi Adam. Kangjeng Nabi Adam ge baheula di sorga maksiat atau komo urang. Itu wajar-wajar maksiat teh. Ngan ayana maksiat teh deuk daon? Endek aya bab tobat. Jadi Allah deuk gabukakeun bab tobat. Nu mantap aya maksiat salilana ngan aya bab tobat. Teu salah. Masalah mentak bener baik terus malaikat masalah baik iblis urang mah di tengah-tengah berat ke malaikat hebat berat ke iblis atau teu hebat tinggal urang bae introspeksi aing sih lobaan nganyarupaan ka mana ieu ka malaikat apa ka setan bareng ku urang ditilik-tilik asana aing mah lobaan ka setan di sakira teh berarti atuh neraka. Nah kuari Adam sujud plek terus be istighfar Kangjeng Nabi Adam istighfar ditarima nak tobat Kangjeng Nabi Adam awalu yaumin min dzilhijjah
tanggal hiji bulan haji. Mantap man soba zalikal yaum ghafarallahu lahu kulla dzambin. Sajelema nu puasa di tanggal hiji haji Allah ngahampura sakabeh dosana. Masyaallah. Lain amin puasa. Eta puasa. Atuh moal benang di aminan was itu mah. Puasa masyaallah. Wa yaumus tsani istajaballahu du'a Yunus alaihi salam. Poean kedua Allah ngaijabakeun doa Kangjeng Nabi Yunus alaihi salam bakhrajahu min batnil hut. Allah ngaluarkeun tina beuteng lauk engke bakal dina Al-Qur'an urang dongeng Kangjeng Nabi Yunus. Masyaallah pohara. Eta bawi di dalam la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz sajabna lahu wa najainahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mumin. Eta wiridan Kangjeng Nabi Yunus alaihissalam waktu Kangjeng Nabi Yunus dibalangkeun di kapal dicaplok ku laut. Bayangkeun coba di jero laut sorangan bae boga duit misalnya hayang nginum balanjana ka mana kudu jualan kan di jero laut. Di jero beuteng laut masyaallah karim. Iyalah Kangjeng Nabi Yunus wiridan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Astajabna lahu wa najainahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin. Datang ka waktuna borosot diutahkeun ku lauk. Nah cek Gusti Allah cek Kangjeng Nabi man shoma zalikal yaum kana kaman abadallaha ta'ala sittatan sanatan lam yashilla fi ibadati tarfatain. Sajelema nu puasa dina poe kadua sarua jeung puasa ka Gusti Allah ibadah ka Gusti Allah sataun teu pernah maksiat saeutik-eutik acan. Poe kadua tah. Oke dongeng Kangjeng Nabi Yunus. Poean katilu wal yaumul tsalits allazi istajaballahu fi du'a Zakaria alaihi salam. Poean katilu teh poean anu diijabah doana doa Kangjeng Nabi Zakaria alaihi salam madak man shoma dzalikal yaum istajaballahu doa sajelema anu puasa dina poe katilu bakal diijabah doana berarti kan diijabah doa mah bersih. Wal yaumur rabi'al yaumul ladzi wulida fi Isa alaihi salam. Poean kaopat poean di mana dilahirkeun Kangjeng Nabi Isa alaihi salam. Kangjeng Nabi Isa alaihi salam dilahirkeun poean kaopat bulan haji tanggal 4 nu mantak ban soba zalikal yaum sajelema nu puasa dina poean kaopat nafallahu anhul basa wal faqra bakal dilegitkeun ku Gusti Allah kesulitan kepakiran tah poe kaopat tas gadet bakal murang mun puasa di poe kaopat moal dibere riweuh moal dibere pakir dibere senang ku Gusti Allah. Ya Allah ya poe kaopat untuk sigadet wal yaumul khamis al yaumul ladzi wulida fi Musa alaihi salam poean kalimat poe anu dilahirkeun Kangjeng Nabi Musa alaihi salam man shoma zalikal yaum dari aminal nifaq qaum min azabil qabri sajelema nu puasa dina poean kalima bulan haji bakal dimerdekakeun tina penyakit nifaq jeung dimerdekakeun dibebaskeun tina siksa kubur. Masyaallah andak nu karolot nu tereh paeh ye nah ieu puasa teh poe kalima tah aduh geus gede jasa ganjaranana. Kagenap wal yaumul sadis al yaumul ladzi fatahallahu bihi fil khair sajelema en poean kagenep poean anu Allah ngabukakeun ka Kangjeng Nabi kana kahadean poean kagenep mandak man somau yanzurullahu ilaihi birrahmah sajelema nu puasa di poean kagenep Allah bakal mencerongkeun dengan rahmatna nu mantak fala yu'adzabu ba'dahu abadan jelema moal dibere kariweuhan salilana mal disiksa sariwana ku Gusti Allah. Poean ketujuh wal yaumul sabi alladzi al yaumul ladzi yughlaqu fi abwabu jahannam wa la tuftahu hatta tamdiya ayyamul ashr. Ketujuh poean di mana digembok dikunci lawang-lawang jahannam. Pintu jahannam anu 7, pintu neraka anu 7, kunci
wala tuftafatatam dia ayyamul asy mal dibuka jeung teu dipuga sehingga lewat poean ke-10. Nah eta mah berarti ditutup jang jelema nu puasa poe ka-7 geus datang ka akhirat eueuh bae lawang neraka nu muka. Beuh. Malaikat kebingungan. Di ka dieu nutup ka ditu nutup ka ditu nutup. Cak malaikat teh jangan nutup kabeh cak kana. Geus ditendang bae ku malaikat breng. Ayo nutup kabeh lawan neraka waduh. Wayan kadalapan wal yaumus saminu al yaumul ladzi yusamma yaumat tarwiyah ialah poe tarwiyah man shamahu saha jelema nu puasa dina poe tarwiyah utiya min ajri ma la ya'lamuhu illallah bakal dibere ganjaran nu urang mah teu perlu nyaho hanya Allah lah nu bakal merena suwa gede-gede pohara jasa ku pohara-poharana urang teu kudu nyaho. Poean ke-9 yaumu arfah an shamahu kana kafarat li sanatin madiyah wa sanatin mustaqbalah. Poean arfah mah jelema anu puasa di poe arfah yana tanggal 9 eta ngaleungitkeun dosa sataun ka tukang sataun ka hareup. Nu mentek kula mangajak ieu urang babarengan mulai poe isuk urang puasa datang ke poe tanggal 9 10 na wal yaumul asyir wal yaumul adha man qurba qurbanan fihi sahaja lempean yaumul adha lebaran adha sahaja lemah anu ngalaksanakeun kurban fa bi awwali qatratin qatarat min dami ghaffarallahu lahu dzunubah wa dzunuba yali begitu digereselkeun tek getih anu nyaksak kana taneuh mulai tidinya dosa urang raragagan terus bahkan jeung dosa-dosa anak pamajikan urang kabeh pokoknya bersih bae. Nah nu mentak siapkeun guari urang puasa bari urang dula deuleu mana embe nu gede siapkeun ku urang saha nu bakal meuli aing deuk menta ping-pingna we mah ye lain deuk meuli kana geuk mentai we. Tak gitulah ceritaan tentang tanggal hijina menurut hisab qot'i adalah isuk poe Senin. Kemudian orang doakeun para jamaah haji dulur urang kawau urang tetangga urang dulur-dulur urang kabehan mudah-mudahan sabadana aya musibah kamari ye ditangtayungan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala dibere katenangan jiwana dibere sakumaha biasa gararaga atuh urusan kos kitu mata manggeus aya di Lauhil Mahfuzna geus teu kudu dicaritakeun kumaha-kumaha sebab secara zahir mah reunanan urang teh neuleu kitu sedih secara zahir mah neuleu urang kamanehanana teh kos keur itu maot lah ngaranna secara hakikat mah nya maot dihareupeun Baitullah nya poe Jumat nya endek ngalaksanakeun haji atuh jang dirina mah seserian di jero kuburan ngeunaheun lain lalagaan mah kumaha kitu urang boga kayakinan berangkat ti dieu endek ibadah haji datang ka ditu kapanggih jeung Baitullah di Baitullah nya poe Jumat kabeneran maotna syahid atuh geus teu kudu caritakeun teh nu maot mah ujianna nangke di akhirat bakal kabita nyaho kitu mah aing teh atuh meureunna hayang ka Badung cek eta teh sia mah untungnya seserian ke di akhirat teh apa bari ngiringkeun Baitullah masyaallah nya seungitna kabina-bina kuari mah urang sararedih teu bisa balik deui lah lan anulah eta mah manusiawi padahal secara hakiki mah geus nikmat jasa atuh nya di jero kuburnya maot di Mekah hareupeun Baitullah niatna ibadah ka Gusti Allah haju kaayaan maotna deui sain atuh indah ras harapan tuh kan mantak geus urusan kos kitu mah teh geus aya ti dituna ulah kieu lain ngumal ka Mekah besi keren ke ragag deui di baing atuh lagi itu japoe kamari ganun teu kana keren kan modal rambalaya jadi ditu mah deres mantep jasa maot anu di urang nah ieu keur carita tetep urang mangan sakadar bisa ngadua
sakali deui dulur urang kawau urang kerabat-kerabat urang mudah-mudahan ditantaingan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala bi barokati surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'du. Naponing dalam sausana ikilah mazkur minal basmalah walhamdulillah wassalat wassalam ala man dzukir yaqulul gausul azamu maka bakal ngucap sofa al gausul azam al-kutubur rabbani kang dari kutub kang bangsa rabbani kang bangsa pangeran wal haikal samadani lan haikal kang bangsa somadan wal kindil lami'un nurani lan kindil kang cumaleret kang bangsa cahaya sultanul auliya'i wal arifin kang dadi rajane pirang-pirang wali lan ahli marifat kabeh burhanul asfiya'i wal rasilin kang dadi hujjah dalil pirang-pirang kang bening ati lan kang tepung kabeh maring Allah bazullah kang dadi lintang Allah al-ashabu kang mencor maulana wa sayyiduna wa qurwatuna ilallah ta'ala tegese Gusti ingsun sadaya lan kepala ingsun sadaya lan panutan ingsun sadaya ilallah ta'ala maring Allah ta'ala al-hasibun nasibus syarif kang duwe pangkat tur kang duwe turunan kang mulya As-Sayyid Syekh Muhyiddin Abdul Qadir kang dadi Sayyid tanah Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani kang bangsa Jalan Al-Hasaniyu Al-Husainiyu kang bangsa Hasan tur kang bangsa Husain qaddasallahu sirrahul aziz. Muga-muga ngabarsihkeun sapa Allah ing jero atine ya Abdul Qadir kang mulya wa nawwara darihahu syarif lan muga madang ya Allah ing kuburan di Abdul Qadir kang mulya Ibnul Imam Sayyid kang dari putra lanang Imam As-Sayyid Abu Salim Musa Jan Kidausat Ibnul Imam Sayyid Abdullah kang dari putrane Imam Sayyid Abdullah Ibnul Imam Sayyid Yahya Zaid kang dari putra lanange Imam Sayyid Yahya Zaid Ibnul Imam Sayyid Muhammad kang dari anak lanang Imam Sayyid Muhammad Ibnul Imam Sayyid Daud kang dari putra lanang Imam Sayyid Daud Ibnul Imam Sayyid Musa kang dari putra lanang Imam Sayyid Musa Ibnul Imam kang dari putra lanang Imam Sayyid Abdullah Ibnul Imam Sayyid Musaljun kang dari putra lanang Imam Sayyid Musaljun Ibnul Imam dari putra nang Imam Sayyid Abdullah Al-Mahd Ibnul Imam Sayyid Al-Hasan Al-Musanna kang dari putra nang Imam Sayyid Hasan Al-Musanna Ibnul Imam Al-Hammam kang dari putra nang Imam Al-Hammam Sayyidina Al-Hasan As-Sibti
ini Gusti Sun sadaya nyatana Hasan As-Sibti Ibnu Sayyidina Maulana Amiril Mukminin kang dadi putra lanang Gusti Sun sadaya Maulana nyatane Amiril Mukminin kang dadi rajaning mukminin kunya Abil Husain Hasanain Al-Imam Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ajma'in. Amma ba'du amma kama mayakum min syai'in wa falitil witil ya wujuban ulipa ba'du ay ba'dal mazkur minal basmalah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala man dzukir dibuang mahmayakum min syai'in dan dina tempatna amma sama gaganti tina mahmayakum min syait kos gitulah aturan ilmu nau ba'du dibuang mudhof ilaihna wajib dimamnikeun kana dhammah oblog kagairu ba'du asbawalu wadun wajatu adun wa ngaji budak letik kos gitu la warok tawa gaji kos gitu sama ba'du setiap kangjeng nyarios lalu dipisah make amma ba'du mantaku urang guari diturutan maka amma ba'du macana lamun nurutkeun ceuk alinahu ulama ba'd lain Quran ieu mah keur carita nahu alpiah ngajelaskeun domahkeun sok aya anu ceramah make amma ba'd teu bagus amma ba'du lamun maca Quran gagarak mim ba'd tapi ieu mah babacaanana keur carita babacaanahu amma ba'du ulah dipaksakeun nama ba'd lamun eta kompetisi coret merah aya kiai aja amma ba'd coret merah jadi teu bagus amma ba'du macana kitulah diatur ku ahli bilagah likulli magol wa likulli midan rijal tiap makom aya makolna jadi orang makomna ieu mah makomnahu amma ba'du henteu cenah kula mah amma ba'd bae atuh sabodo sia ngancak masyarakat nu nyaho kiai bodoh mantan geus kitu teu maju bodoh lantaran kudu amma ba'du amma ba'd. Emang salah, sok sia mah sok aju hayang disesuaikeun sungut na meureun sia mah. Padahal ge likulli maqam magol. Salah mah dengan kurang pas. Kurang pas. Jadi henteu nyekrup. Lamun mur nomor 12 atuh kudu 12 deui. Lamun mur 12 dibere 13 logor abi brozak ge embungeun logor tawakulu aya apaan di dinya teh wajib kudu ditendenan Pak litil witil ya wujuban ulipa lamun teu aya paan berarti salah sana salah neraka jahanam budak lain ieu mah lain urusan neraka ieu mah mata turika udamaiban ketika teu sesuai jeung aturan nahu maka tercelaklah orang nu ngomongna maka bisa diajukan bodoh amma ba'du fayaqulu bakal nyarita seorang rajaning wali dengan gelar Gausul Azam
gelar Kutubur Rabbani. Di Jakarta aya toko Rabbani. Aya di Jakarta opat tingkat deui wah toko Rabbani eusina sempak jeung cangcut. Belon ta toko. Aduh ngisin-ngisin we. Wara mewah tokola itu toko Rabbani. Teu kira-kira budak nyeun toko. Masya Allah barang asup ka jero urang gambar na gambal aya. Wal haikalu somadani gelar-gelar unggul. Wal kindilul lamiun nurani. Sultanul awliya wal arifin. Burhanul asfiya wal wasilin. Bazullahil ashab. Maulana wa sayyiduna wa qudwatuna ilallahi ta'ala. Al-hasibun nasibus syarif. As-Sayyid Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani Al-Hasaniyul Husaini ditinjau ti Bapak Hasan ti Ibu Husain Qaddasallahu sirrahul aziz. Mandak cek Syekh Fadil lebih bagus membaca radhiyallahu an dibandingkan Qaddasallahu sirrah waktu keur ngaji di dieu. Lamun urang ningali dina kitab Fatawi kurang bagus. Jadi nyana melihat satu sisi lain kernya ngaletikeun, lain keur nyalahkeun, kurang perbandingan. Tetep jang gelar wali radhiyallahu an lebih bagus qaddasallahu sirrahul aziz. Tunggal kitab. Nyana hampir nyalahkeun ka qaddasallahu sirrahul takset. Kurang simpati ku Allah dikitukeun bab kurang rob artina kurang ningali fatwa ulama ahli Allah ketika ulama baheula di zaman Ibnu Hajar ngarumuskeun tentang bagusan qaddasallahu atau radhiyallahu untuk julukan wali Allah. Dikeluarkanlah hujah-hujah jeung dalil-dalil argumentasi nu pohara. Tetap nu rajih unggulan kene qaddasallahu sirrahul aziz wa nawwara dharihahu syarif. Qaddasan mantak ti baheula qaddasa. Jadi geus didiskusikeun baheula. Kula inget bae ketika nyana ka dieu nyana nyarita lebih bagus radhiyallahu an. Oh, cekula. Ieu kurang pati luak lieu. Eueuh masalah. Ngan kan geus dipatwakeun, geus didiskusikeun. Lain sepangkat urang nu ngadiskusikeun sepangkat Ibnu Hajar, Imam Romli. Beuh. Jelema nu teu nyahoun kana hulu peda. Teu nyahoun ka jengkol. Urang mun ngomongna Hajar Habib Rozak mah teu percaya urang ge. Sebab naon atuh keur ngaji ge ngopi terus panjang mah. Ayo nu ngomong ahli Allah teh salah radhiyallahu anhu gengan dibandingkeun sebab ahli Allah ieu mah ahli batin geus qaddasallahu sirrahul aziz. Cenah kan sahabat kunaon teu qaddasa, sahabat leuwih qaddasa ngan nyana nu ditembongkeunana syariat. Gelar ulama radhiyallahu an. Gelar kitu ulama Amiril Mukminin Khalifah Amiril Mukminin radhiyallahu an sebab nu dijalankeun secara zahir syariat. Ketika nu dijalankeun nana batin qaddasallahu sirrahul aziz atau quddisa sirruh. Lain cakula Ibnu Hajar geus ngajelaskeun dina Fatawi. Tinggal dituturkeun bae. Da cenah ku alaman deuk radhiyallahu anhu tuh kumaha sia bae. Bejaan ongkoh sia mah. Ibnul Imam As-Sayyid Abi Shalih Musa Janki bapana Sayyid Abi Shalih Musa Janki Dosat. Panjang urang menyaritakeun Dosat. Ajeun. Ibnul Imam Sayyid Abdullah, Ibnul Imam Sayyid Yahya Zahid, Ibnul Imam Sayyid Muhammad, Ibnul Imam Sayyid Daud,
Ibnul Imam Said Musa, Ibnul Imam Said Abdullah, Ibnul Imam Said Musa Jun, Ibnul Imam Said Abdullah Al-Mahdi, Ibnul Imam Said Al-Hasan Al-Musanna, Ibnul Imam Al-Hammam Said Al-Hasan As-Sibti, Ibnul Sayyidina wa Maulana Amiril Mu'minin Abil Hasanain Al-Imam Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhum ajma'in. Etalah Tuan Syekh Abdul Qadir ditinjau tina turunan min jihatil ab. Wah, jadi itu orang paingan jadi wali, orang binna heula deuleu. Mentak lamun aya jelema jadi kiai ke binna bin saha. Mentak lamun aya jelema jadi bupati binna bin saha. Mentak lamun aya jelema jadi copet binna bin saha. Sarua. Satu binna, horenganan ieu mah bin cinglu. Tuh bajana sakitu mah tuh bin. Beuh, Kanjeng boga minantu Amiril Mukminin Sidina Ali. Sidina Ali teh boga anak Sidina Hasan. Sidina Hasan boga anak Said Hasan Al-Musanna. Boga anak de Said Abdullah Al-Mahdi. Boga anak de Sidina Musa Said Musa Jun. Boga anak Said Abdullah. Boga anak Said Musa. Boga anak Said Daud. Boga anak Said Muhammad. Boga anak Said Yahya Zahid. Boga anak Said Abdullah. Boga anak Said Abi Saleh Musa Janki. Boga anak Sayyidina Said Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailan. Jailan eta jajahan Iran. Jadi orang Persia Iran. Mantap dibawa Jailani na kuarik mautna di Baghdad. Jadinya nama masantren datang ke tebalik deui. Urang masa minggu sakali balik. Geus ngancem bae ka kolot. Awas ya saminggu ieu teu dikiriman awas. Kolot diancem ku anak blon. Ieu teh balik deui langsung Baghdad. Masyaallah. Mantap jelana dibawa. Baheula antara Iran jeung Baghdad eta ngahiji. Terus pisah jadi dua, Iran, Irak. Irak jeung Iran sarua. Itu sajajahan. Kemudian dibagi dua. Nah, kebenaran jalan masuk perbatasan antara Irak Iran. Didinya lah lahir Tuan Syekh Abdul Qadir. Anunya nama mejena kerulin letikene. Kerulin letikene. Ngadenge suara. Ya Mubarak. Paget jana. Nyana keur letikene sekitar umuran 5 tahun. 5 tahun, 6 tahun. Aya suara tepuguh timbana. Ya Mubarak. Mubarak. Kaget jana. Lumpat ka imah. Lumpat ka imah. Kaget. Suara ya Mubarak. Lumpat ku sabab ku saking sieun-sieunan naik ka paranya, naik ka para. Barang di para blok para muka rarasaannya na. Kadelelah jelema keur wukuf di padang Arafah. Umur 6 tahun geus bisa dedelean gitu. Mata urang mah dedelean teh kuntilanak. Pocong urang mah. Ieu mah deuleu blak geus dibukakeun hijab ku Allah bisa neuleuh keur wukuf di padang Arafah. Kagetnya. Langsung turun bebeja ka emakna. Mak, aya naon? Ari wes-wes kan di ais ku emakna. Aya naon cing aya naon? Tadi ngadenge suara ya Mubarak. Kaget emakna. Ulah terus kaget sieun lumpat terus ka imah naik ka para ningali nu keur wukuf di padang Arafah. Diusap ku mana geus ulah loba omong cek mana. Geus aya pirasat makna ge bahwa ieu budak teh lain sambarangan. Urang ge nu jadi kolot teh ka anak lain-lain pirasat. Kamari ge kamari anu bebeja ka dieu duh kiai cenah aya lain deui pirasat teh anak ieu. Kunaon? Duit kula leungitan bae. Si firasat lain deui cenah. Minta cai be cenah kiai hari bare cai.
sugan meureun urang baheula kitu kanu kolot cek yeuna atuh sarua eta mah buah ragag moal jauh ti tangkalna uyah moal tees kaluhur sok inget ka ieu we dongeng teh aya jelema jadi kuncen kuburan kuncen dijarahkeun sugih nya ipang sugihna di lembur eta gara-gara nguncenan akhirna nyana boga anak hiji-hijina dede jeung nya aduh nyana nganasehatan ka anak belajarnya ke ku abah dianterkeun ulah cara abah jadi kuncen ulahnya anak masing pinter ngajahan ngaji jadi ulah jadi kuncen cara abah geus bae abah mah geus nasib beureun mohon atuh bah akhirna langsung dianterkeun baheula mah tuh naik begal himar dianter ke pesantren geus bae bapana balik deui pesantren di pesantren teh sok kitu jauhna bobokelan segala loba teu betah nyana pindah tanpa bebeja deui ka bapana lah pindahlah nyana pindah ringkid deui pindah deuk ka pesantren sejen ngan pas tengah-tengah antara pesantren nukunyana dipindahan jeung nu dipindahan begalna pae begal bae aduh jeung nyana ieu kendaraan hok jasa aduh ti jauh ka dieu ka ditu begal diurusan guna lah dikubur bae lah jeung dikubur ta begal sisi jalan kubur nyana kieu bae merenung nyana teh merenung aing leumpang begal eueuh sapoe dua poe tilu poe di dinya merenungkeun begal horeng aya nu ngintip orang anu ngintip nyana merenung gitu teh datang ka dinya ditanya ceng kunaon cicing di dinya aduh cenah ieu sanaon ieu kuburan sa kuburan nu soleh cek nyana teh lah kuburan keur dijarahan we milu atuh kula jarah milu nya dinya dipangjarakeun takunyana terus eta bebeja pang euy aya nu soleh cek nyana di ditu anyar jelema ge teu ka mana-mana muridna meureun jaknyana ieu urang zarah ti mimiti urang dinya terus pedagang pejabat zarah nyana nu ngazarah-zarahkeunan rame atuh sugih nyana ngazarah-zarahkeun jadi pangsugihna di lembur eta kuari kasrod nusok zarah ka kuburan nusok dizarah-zarahkeun ku bapana teh pindah ka dinya zarahna cak bapana sial amat ieu kuburan anyar persaingan ketat ya kos di DPR we gitu akhirnya bapana lantaran aset rada kurang ya kurang geus leuwih ti 50% ya kurang cobalah cek cenah aing ningali ka kuburan itu aing zarah lah ka ditu katarik nya ge zarah ka ditu jauh atuh barang zarah kaget kuncena anakna ih beja anak aing nya kana teh aju pelukan ngobrol ceng siapan gua abah di pesantren keun mah ayo kunaon atuh jadi kuncen ieu geus pang tahun-tahun abah mah ngarep-ngarep sia balik jadi kiai geus kieu meureun nasibna bah cek nya teh lain kitu helanan kumaha lalakonna kula teu betah bah di dinya jeung kula pindah harita bangsa 7 tahun ka tukang kan atau 10 heuh jeung kula terus pindah begal tengah jalan pae aju dikubur ku kula ieu jadi ieu kuburan begal nu ti abah teh bah jadi ramenya begal ge nya bah, aja sia bebejana kumaha? Jelema soleh. Masyaallah. Ai itu nusok di jarahan ku abah teh anu dikuncen mana begal eta. Sial horeganan sarua kuburan begal ge be. Tah nu mantak ge buah ragag moal jauh ti tangkalna. Wajen ku kumaha ge kitu bae.
Didi itu emak begal, Didi anak begal. Sarua. Jadi kulantaran menang naon gitu ngaranna di Paraban menang hasil kuncen atau jadi kuncen deui. Didi tuna hasilna menang hasil ti DPR atau anakna ge minimal jadi pemalingan lah. Didi tuna hasil menang polisi anakna minimal nyana teh meresan rakyat bae. Atuh kumaha Didi tuna polisi deui abri deui emang karari itu atawa sanajan teu akur tipe. Nah, mantap orang dek masantrenkeun anak sing ada biaya lamun hasil nyaloan anakna di pondokna jadi calo bae. Ulah, eta sing ada eta. Nah, ieu sing ada tah. Ieu, urang teh barang dahar cak soleh teh mah jagi soleh. Atuh cenah kula mah atuh menang berkat ya alhamdulillah anakna kuari ngariung bae. Atuh berantaran nyanana menang berkat bae diparabkeun ka anak atuh anakna kuari beuki ngariung. Urusan bisa ngaji jeung teu lain urusan tuh mah. Nu penting mah nyana teh hasil ngariung dibikeun ka anak-anakna ge beuki ngariung asal nu ngondang ngariung marah. Tah, ngariung deui gitu. Mantak sing hade urang boga anak aya nu mere ieu ti pamarentah ti bupati teh ala ti dandim teh ti camat teh omat ulah dibikeun jeung ulah didaharkeun ka anak. Cukup urang bae legleg. Ih tadeui kumaha teh. Urang ge ulah cilaka bensin dah. Numanta ku ari kiai jauh jeung Allah bensinna ti bupati. Sedengkeun bensin ti bupati mah jurusan ibadah sebab tina pajak. Ulah kaget lamun kiai lazat tina ibadah. Ulah kaget lamun kiai jadi sangheuk ku ari ibadah. Ulah kaget lamun kiai hudang ti peuting haju pulang ngana. Bensin lah 2 tak. 2 tak bensinna. Ulah sok disalahkeun kumaha. Haji suzon ka kiai. Kiai eta mah ngomongna sangeunahna bae, cek nya mah kumaha meureunanan suzon. Bensinna merepet. Bau kana irungna ge. Dilumpatkeun gas pok bodet teh daek leumpang. Eta 2 tak eta gos kitu. Nah ieu kiai anu barang daharna ti pamarentah ieu bensin 2 tak hiji moal aya lazat ibadah. Cain cakula cek ahli-ahli Allah kumaha bensina. Nah iyalah lamun urang kira-kira kurang bagus ulah didahar ku urang ulah sok dibikeun ka anak. Urang ngadahar hasil ti pamarentah kemudian jadi daging jadi getih jadilah cai mani kemudian dijimakeun ka pamajikan terus bondal jadi anak eta bensin udang pamarentah teh jadi anak kuari anakna hayang namaina hape urang nonton TV bae geus diulah-ulah ge ku kolotna ieu tetap adina cai manisna hasil ti bupati diturunkeun ka anak bidakeun ngaji anakna macan koran bae deres koranna bangsa Kompas mah Merdeka ieu mah pokok Masya Allah di Bitung ada gorong-gorong kos kota makan kos gitu ada bungkusan hitam ternyata bayi kecil tolol eta Bitung eta kos gitu Masya Allah jelema kasep bungutna di matana di hideungan inilah sosok orang Cikupa yang telah menggagahi nenek-nenek goblok eta kos gitu eta kos kota eta kos gitu moal pinter sia macaan kos kota bae mah moal dijamin moal pinter kajian kumaha ge mun urang maca koran Merdeka Kompas eta kelas-kelas internasional ulah bila perlu bahasa Inggris bacaan kurang teu ngarti los baca geus urang woi rame amat ieu baca horenganan ti balik nyana bebeja ka anakna nak mobil ti balik mana tuh geuleuh bana di luhur atuh lain mobilna ti balik ba korana korana emang sia laki-laki horenganan lebih brojak tuh kok gitu bodoh mah dibawa ka mana geus ya iya bapak nak kuncen anakna jadi kuncen meujeuna nah wa inna nasaba waliyati hadratis sirina wallahu a'lam bissawab